Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas 4. Ayeuna hideuk tepang sareng ibu dina video pangajaran bahasa Sunda. Dina video ieu, ibu bade medarkeun materi kangge hideuk penilaian tengah semester atanapi PTS. Anu sakedap deui ku urang bade dilaksanakeun. Hiu barudak sateu acana urang ngawitan, urang sasarengan heula ngadua. Bismillahirrohmanirrohim. Barudak kangge PTS, materi anu diujikeun nyaeta pangajaran hiji sareng pangajaran 2. Ari pangajaran hiji teh nyaeta komunikasi dina pakumbuhan. Lamun pangajaran 2 nyaeta hemat energi. Prak ayeuna ku hideuk regepkeun materi-materina. Pangajaran hiji materina teh nyaeta hiji istilah keagamaan, 2 pupujian, 3 kecaprundayan, rarangken hareup di, ka, ti, 4 kecap saharti atanapi sinonim. Upami pangajaran 2 materina nyaeta hiji istilah hemat energi, 2 rarangken tukangna jeung rarangken tukangkeun, 3 stiker hemat energi. Ayeuna anu dibahas pangajaran hiji komunikasi dina pakumbuhan. Komunikasi mangrupakeun kagiatan anu kawilang pohara raketna dina pakumbuhan sapopoe. Salah sahiji mangpaat tina komunikasi nyaeta pikeun silih elingan jeung pepada manusa. Aweuhan pupujian nu dihalangkeun mapag waktu sumujud kanu agung nu geus jadi kabudayaan Sunda. Mangrupa panggeuing sangkan surti kana wanci. Dina kahirupan sadidinten, hideuk tangtu mindeng manggihan kecap-kecap nu aya patalina jeung keagamaan. Kecap-kecap nu aya patalina jeung keagamaan teh disebutna istilah keagamaan. Istilah keagamaan bisa dipasing-pasing jadi sababaraha rupa. Nyaeta kagiatan ibadah saperti adan, puasa, wudu, jeung sajabana. Tempat jeung alat ibadah, saperti masjid, paimbaran, madrasah, jeung sajabana. Kalungguhan di masyarakat, saperti muadzin, imam, ustad, jeung sajabana. Ayeuna hideuk regepkeun contoh istilah keagamaan. Masjid atawa masjid nyaeta wangunan gede tempat ibadah atawa salat pikeun umat Islam. Paimbaran nyaeta tempat imam mingpin salat berjamaah. Madrasah nyaeta sakola nu lolobana ngajarkeun pangajaran agama. Wudu nyaeta kagiatan susuci nu wajib dilakukeun samemeh salat. Adan nyaeta pangajak pikeun ngalaksanakeun salat. Saterasna istilah keagamaan teh aya ustad nyaeta guru agama atawa guru ngaji. Ngaderes Quran nyaeta malikan hanca maca Quran supaya lancar. Sah nyaeta meunang teu salah ceuk aturan. Ayeuna urang kana materi ngeunaan pupujian. Hideuk tangtu kungsi ngabandungan pupujian di masjid. Pupujian nu eusina muji ka Gusti Allah, doa, sholawat Nabi, pepeling, tur pangajaran keagamaan liana. Hideuk tangtu narima pangajaran agama ti ibu bapa guru agama. Ku kituna hideuk tangtu ngarti kana isi pupujian. Sangkan leuwih paham, yuk urang diajar ngeunaan pupujian. Pupujian asalna tina kecap puji. Pupujian nyaeta karya sastra anu ditulis dina wangun puisi. Ditepikeunana biasana dinadomkeun atawa dikawihkeun. Ku kituna pupujian mibanda mangpaat dina pakumbuhan. Nyaeta ngomunikasikeun pangajaran keagamaan. Pupujian teh asalna tina sastra Arab.
nu mangrupa syair. Salian ti dikawihkeun di masjid samemeh adan, pupujian sok dikawihkeun dina acara salametan orok, nyunatan, atawa diajarkeun di pangajian atawa madrasah. Nurutkeun eusina, pupujian dibagi jadi sababaraha rupa. Aya muji ka Gusti Allah, doa jeung tobat, salawat Nabi, pepeling, jeung pangajaran keagamaan. Ayeuna urang ngalih kana materi kecap rundayan. Tengetan ku hideup kalimah-kalimah ieu. A. Danu jeung Adi keur diajar pupujian. B. Buku teh kabawa ku Mimi. C. Adi titajong kana batu. Dina kalimah-kalimah eta kapanggih sababaraha kecap rundayan. Kecap rundayan nyaeta kecap anu wangun dasarna geus ditambahan ku rarangken. Kecap rundayan anu kapanggih nyaeta diajar, kabawa, jeung titajong. Kecap diajar asalna tina kecap ajar anu ditambahan ku rarangken hareup di. Kecap diajar mangrupa kecap pagawean. Dina nulisna biasana dihijikeun. Kecap kabawa asalna tina kecap bawa anu ditambahan ku rarangken hareup ka. Kecap kabawa mangrupa kecap pagawean. Dina nulisna oge dihijikeun. Kecap titajong asalna tina kecap tajong nu ditambahan ku rarangken hareup ti. Kecap titajong mangrupa kecap pagawean. Kecap pagawean make rarangken hareup di, ka, jeung ti nulisna dihijikeun. Ayeuna materi saterasna nyaeta kecap saharti. Kecap saharti atawa sinonim nyaeta kecap anu wanguna beda, tapi mibanda harti anu sarua. Regepkeun ieu contona. Mang Ahmad pituin urang dieu. Pituin nyaeta asli. Pituin teh kecap sahartina nyaeta asli. Jadi kalimahna Mang Ahmad asli urang dieu. Ieu contoh-contoh kecap saharti nu sanesna. Alhamdulillah materi dina pangajaran hiji tos dipedarkeun. Ayeuna urang lajeng kana pangajaran 2, hemat energi. Kecap energi mangrupa istilah nu kawilang dipikawanoh dina kahirupan masyarakat zaman kiwari. Kecap energi mibanda harti kamampu pikeun ngalakukeun upaya. Kukituna energi kawilang penting enggoni ngalakonan kahirupan, utamana pikeun kahirupan manusia. Lantaran energi dipika butuh pikeun ngalakukeun sagala kagiatan. Hemat energi nyaeta hartina ngagunakeun energi saperluna. Diwuwuh ku sikep rikrik, gemi, tur wijaksana. Upamana urang ngalaksanakeun hemat energi, tangtu energi tetep bakal sadia di alam. Istilah hemat energi teh nyaeta kecap-kecap nu aya patalina jeung energi atawa hemat energi. Istilah hemat energi contona panalungtikan, bensin, minyak bumi, minyak tanah, LPG, etanol, jeung sajabana. Rarangken tukangna jeung rarangken tukangkeun. Regepkeun kalimah ieu. Ngaronjatna harga BBM tangtu gede balukarna pikeun masyarakat. Dina kalimah eta aya kecap balukarna. Kecap balukarna mangrupa kecap rundayan tina kecap dasar balukar anu ditambahan rarangken tukangna. Kecap balukarna teh kaasup kana kecap barang.
Rarangken tukangkeun. Regepkeun contoh kalimah ieu. Pisahkeun runtah organik jeung runtah anorganik teh. Dina kalimah eta aya kecap rundayan pisahkeun. Kecap pisahkeun asalna tina kecap dasar pisah. Ditambahan rarangken tukangkeun jadi pisahkeun. Kecap pisahkeun kaasup kana kecap pagawean. Stiker hemat energi. Anjuran hemat energi bisa ditepikeun dina stiker. Stiker ukuranna cukup sakirana 4x6 cm ge. Yuk geura urang titenan contoh stiker hemat energi ieu. Ku urang katagen yen basa nu digunakeun dina stiker mah pondok jeung langsung bisa kaharti ku anu macana. Lian ti kitu kecap-kecapna dipilihan heula. Malah sakapeung mah sok dicampuran ku heureuy. Bentukna ge kudu alus ngagunakeun rupa-rupa warna. Malah sok aya nu ditambahan ku ilustrasi gambar jeung potret. Eta teh pikeun daya tarik sangkan stiker dibaraca. Barudak sakitu materi anu dipedar dina video pangajaran ieu. Persiapan hidup PTS Bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.